Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan, insyaallah sing kuring kalayan digedeng ku Kang Sony, Deisan, Kakananda sareng Apiki bade cobi-cobi medar hiji cariyos silat, serial silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan, rupina ieu serial teh kanggo sementawisma insyaallah didamel saminggon sakali atanapi 2 kali, utami nama tiap dinten Sabtu sareng Minggu. Mudah-mudahan kapayun nama tiasa langkung rutin. Hatur nuhun ka Yasana nu ngarang Bapak Hermawan Aksan. Sumangga Mitra Pasundan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan nu mulia, sumangga wang cobi teraskeun deui kumaha lalampahan sareng ketak dina ningkatkeun ilmu silat sareng kanuragan nu mangrupa hiji ketak di hiji jawarangora nu neulah Jaka Wulung satria Sunda terlah Raja Pajajaran. Para mitra Sunda nu mulia, sakumaha parantos dipedar sakedik seueurna ku simkuring saparakanca. Wire harita teh Jaka Wulung geus luncat ka pakalangan deuk Icikibung ngabelaan hiji wanojangora nu diraponan ku 3 begal nu kacida beungisna. Barang mireungeuh naon-naon nu dikecapkeun ku Jaka Wulung. Bosi Kalamarica salaku pingpinan begal jeung anak buahna. Oge dia Hulan Kancana nu ditulunganana. Sajongjonan mah maranehna teh hemeng jeung teu percaya sama sekali kana naon-naon nu diucapkeun ku Jawara Rudin nu neulah Jaka Wulung. 4 jalma di eta wengkon disagedengeun Jaka Wulung. Rada lila oge pating harulang ngaregemeneng. Nu satuluyna mah sanggeus kasimpe sakitu lilana. Si Kalamarica alias si Bopeng manehna nyorowok handaruan nandeskeun yen Jaka Wulung ulah ngalindur di tengah poe ereng-erengan. Lantaran kekecapan teh sama sekali jauh pisan tina kanyataanana. Jaka Wulung ceuk maranehna mah mangrupa saurang budak nu ngandelkeun kawanina. Tapi Jaka Wulung estu manehna teh teu kasigeung teuing. Malah manehanna teh ngawalonan ku sora nu lalaunan nu eta sora teh matak ngageterkeun sakabeh jalma nu aya di eta patempatan. Sok umbar caritaan maraneh. Geura Sukabungah maraneh sok sareuri. Saacan ari lain kabeh disaleungseurikeun ku balarea. Mitra sora Jaka Wulung teh memang kacida lalaunana. Malahan mah nyoarana teh ampir-ampiran teu kareungeu. Saolah-olah deuk dikupingkeun heug teu kajeun ku maranehanana. Jaka Wulung mah sama sekali teu paduli. Tapi tetela mitra lain deui pangaruhna pikeun si Kalamarica jeung babaturanana tumerapna estu di luar sangkaan sarerea. Eta 3 rampog teh dak dumadak manehna ngeureunkeun seuri-seurina. Persis 3 jangkrik nu terus cicing lantaran paureun katinca ku sakadang gajah.
Sanggeus sajongjonan mah pating harulang harga menang. Sora handaruan si kalam marica ngagariwahkeun eta wewengkon. Nu satuluyna mah si kalam marica kalawan dibarengan ku corowokna nu handaruan ngaceurelat manehna luncat. Nu satuluyna mah narajang ka Jakawulung bari nyabetkeun kampak saktina. Hiat! Siut! Jakawulung teu endag tina tempatna. Sasatna manehna ngadaguan kampak ngadeuketan dirina. Jakawulungan saukur ngadoyongkeun awakna saeutik kira-kira sabaraha jengkal. Eta kampak teh ngan nyewuk sababaraha bae tina beungeutna. Hep, mitra, si kalam marica sabenerna bisa ngira-ngirakeun gerakan ngagiwar nu dilakukeun ku Jakawulung. Ku kituna manehanana laju ngarubah gerakan sabetan kampakna. Sacara naluri, memang manehanana kudu kitu ngalakukeun eta hal. Tapi nu di luar panyangka nanya eta leungeun Jakawulung sakilat ngolebat bangun cepet naker. Ampir-ampiran teu katenjoeun ku mata si kalam marica. Jeung eta si Bopeng teh mitra teu bisa deui nyahindarkeun dirina dina mangsa ramo-ramona nu nyekelan kampak saktina tiga nu dihantem ku saleunjeur wajah. Hiat! Hes! Wajah mitra sanes pangpung. Petak! Yuh! Si kalam marica ngagero lirih kanyerian. Kampak na ngalayang ti belah luhur. Tapi teu kapireng sora muragna di mana. Kamana kinten-kinten nanya mitra eta kampak. Hup. Tetela mitra. Nyaho-nyaho eta kampak geus cekel ku Jakawulung. Mitra Sunda nu mulya, tetela laingan saukur dua anak buah si kalam marica nu kaheranan. Malahan nu ngaranna dia hulan kancana ge kasima mata simeuteun ku sepak tarajang Jakawulung nu jauh ti panyangkana. Tuning mata kemeng. Lantaran ngan ku hiji jurus bae, Jakawulung geus ngajadikeun si kalam marica ngajerit nahan kanyeri, turengan bisa pupuringisan bae bari nyekelan ramo-ramona nu karasana teh sigara remuk. Cindek nama mitra, boh dua urang rampog anak buah si kalam marica. Kitu ge dia hulan kancana siga nu teu malire atawa parohun yen sanyana maranehna teh keur padungdung. Eta tilu jalma tetep ngajengjen narangtung dina tempatna sewang-sewangan bari nyerangkeun ketakna Jakawulung. Di pihak liana, Jakawulung mah nungguan kumaha ketak si kalam marica, bari kampak nama angger dicecekel dina palebah leungeun nu katuhu. Saterusna laju tumanya. Kumaha Mang kalam marica? Kalam marica? Masih penasaran? Hayang padungdung deui jeung kuring? Si kalam marica ngagerem. Lantaran bakatku jengkel, manehanana salila malang mulintang dina pakasabana salaku rampog grot puluhan tahun, malah mah manehna teh jadi hiji pamimpin rampog nu jadug nu dipika gimir di rea daerah. Manehana teh can kungsi kacatulkeun ngalaman kasoran kusing sahabae oge. Tapi danget ieu ngan dina sakali gebrakan bae, manehanana kudu ngarasakeun yen kacida hebatna eta jawarang ora. Ramo-ramona teh sigara remuk jeung teu bisa digerak-gerakeun deui sama sakali. Jeung eta teh mitra ngan ku ketakna hiji budak bolon, ku kituna manehanana asa dihina luar biasa. Tapi bubuhan si kalam marica mah nyaeta hiji rampog grot nu memang manehna teh tara ngaku kana kasorana atawa kana kalemahanana.
ngagentak manehna ngacacang. Budak belis, budak setan, budak siluman jeung budak naon deui. Kitu mitra, nepi ka si Bopeng alias Kalamarica, manehna teh kasulitan pikeun neangan deui kekecapan. Budak iblis. Tapi jika napikeun ngalawanan deui ka Jakawulung, si Kalamarica teh bener-bener ngarasa geus moal untupan. Sumawana pakaran nu diandelkeunana teh geus pindah kana leungeun nu jadi lawana. Kumaha kira-kirana dua urang anak buahna nu tadina mah kacidang nguntup nguyupna deuk ngalawanan ka Jakawulung. Duanana dak dumadak maranna teh pating larandeg. Jadi lir ngaprek jawer ngandar jangjang miyuni hayam kabiri. Sasat nama rada ngampleh kawanina, gigis miris, ciut lir ibarat sungut cucurut. Kumagang, salah seorang anak buahna si Kalamarica tumanya nyata si Goreila teh mitra, nu aya nama leuwih pantas disebut Badis Lutung. Jadi bakal lebih pantas apa mah urang ngagentraan manehna kudu juluk si Lutung. Kumaha? Hayo lawan. Si Lutung bengong. Barang ngadenya parentah tinu jadi pimpinanana. Tapi mitra, maranna teh lain deuk nyieun hiji panarajang ka Jakawulung. Maranena milih hiji kaputusan. Teu lila kapireng sora si gorila ngagorowo. Kabur oi! Kabur! Kitu corowokna. Bari laju ngaberengbeng lumpat sakulumpat lampet dir nu diberi ku Muding Edan. Sumawona nu hiji deui mah nyaeta si Dursasana ti pawayangan. Manehna ngaberebet lumpat teu beda ti nu di udag kumaung. Kapirong gorowokna si Lutung, 3 hiji komando pikeun si raksasa nu milih kabur manehna teh nyokot langkah 1000. Atuh dia wengkon teh ngan kari si Kalamarica nu manehna teh keur diuk dina luhureun taneuh. Pakasabana nu ngandelkeun rarampog jeung babadog bener-bener sakedet netra leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Manehana leungiteun hiji kakuatan dina ramo-ramona nu memang raremuk. Oge leungiteun anak buahna. Geus kabayangkeun dina matana. Bakal leungitkeun sumber pakasaban salaku rampog. Kumaha mere dahar naon kira-kira pikeun anak pamajikanna di imah di lemburna. Jakawulung sigan ngartieun kana kaayaan kapala rampog. Mang, geus bae mang. Ulah ceurik mang. 3 budak leutik geuning. Ceuk Jakawulung bari nyampeurkeun. Yeuh, saha nu ceurik? Hah? Saha? Nya geus. Geus. Walon Jakawulung deui-deui. Yeuh mang. Mamang teu perlu sasentak siga kitu ka kuring. Nyeri yeuh sora mamang teh kana ceulik kuring yeuh. Jakawulung laju tumindak ngadeuketan ka palebah si Kalamarica. Ayeuna mah kieu wae mang. Geus, mamang dihampura. Jung geura balik bae ka lembur. Karuna anak pamajikan. Sok ku mamang. Geura teangan pakasaban nu hade tur halal. Yeuh. Tapi kahade mang. Saupama ceulik kuring masih nguping ngaran mamang bebegal ka Baleria. Kuring moal segen-segen ngaremukeun deui lainan saukur ramo-ramo anjeun mang. Tapi sirah anjeun. Mitra, kumaha tumrapna bikeun si Kalamarica. Setelah si Kalamarica masih boga hoja. Manehna ngagerem bangun jengkel naker. Ulah loba omong. Budak ibu. Heh. Maneh nu belis? Nya heuh. Maneh nu belis? Jakawulung kasulut oge amarahna laju ngangkat kampak andelan si Kalamarica dina leungeun katuhuna. Memang jalma siga ilaing geus sakuduna teu dibere ampunan ku kuring. Maneh teu ngukur kana diri.
Teu nalipak maneh, geus dibere hampura. Tetela masih keneh bisa ngomong nu sakitu, goreng patutna. Dasar bosongot bade amprotan. Kukituna. Tarima ye. Corelat. Ya. Di luar panyangka sararea, jaka ulung acorelat luncat di barungku sorana nun nyorowok handaruan. Bari maneh ngahembatkeun kampak satina bogana si Kalamarica, kapal lebah Kalamarica. Jiga nama si Kalamarica bakal disapisankeun ku jawarang ora nu neulah jaka ulung. Kumaha kinten-kinten terasna mitra Sunda nu mulia? Mangga antos mitra. Mitra Sunda nu mulia, belesatna jaka wulung deuk nibanan awakna si Kalamarica laju kandeg lantaran sakolebat cirim nu teu kurang ti cepetna geus ngahulag kana pamaksudan eta pamuda. Gerakan leungeun jaka wulung oge ngaradak eureun di luhur, kitu deui jurus nu diabarna. Lantaran nama ramo-ramo nu kacida lembesna ngeureunkeun sakabeh jurusna. Nu sanyana mah jaka wulung gengan saukur deuk nyingsieunan ka si Kalamarica. Geus bae wulung, geus. Ceuk nyimojang nu neulah dia wulan kancana. Manehana ge pasti bakal nurut kana kekecapan ti eta wanoja. Wulung, ya, eureunkeun. Si Kalamarica ge pasti bakal nurut kana satiap kekecapan nu dikedalkeun ku anjeun. Jaka wulung teu ngawalonan. Lain samata-mata lantaran percaya kana kekecapan ti dia wulan kancana mitra. Langkung ti kitu, lantaran nama nu paling utama nama manehana teh nikmateun naker nalika ramo-ramo dia wulan kancana. Taolah-olah ngalirikeun hiji hawa nu haneut nu ngarayap lalaunan turun ngaliwatan urat-urat leungeunna. Satuluyna mah nepi kana palebah dadana. Tuluy oge kana batinna kana hatena. Jiga nama manehna teh hayangeun pisan. Nyata hayangeun jadi patung hingga eta hal teh bisa lumangsung kalayan langgeng. Mitra Sunda nu dimuliakeun ku Allah, di sejen pihak pimpinan begal nu si Kalamarica geus rek ninggalkeun pakalangan. Jaka wulung barang mireungeuh hate si Kalamarica nu terus alah manan batu teu asna. Manehana laju tumindak nebarkeun hiji ancaman nu sipatna teh ngan saukur ngagertak kalayan pamaksudan. Sangkan si Kalamarica babalik pikir, balik deui ka jalan nu bener. Memang mitra, pasipatan si Kalamarica bedang basangkal. Ngajadikeun jaka wulung jengkel oge ka eta jawara. Satu tas nagertak sambal jaka wulung dihulag ku ketakna dia wulan kancana. Lalaunan jaka wulung ge nurunkeun kampakna si Kalamarica. Satuluyna mah nyarita rada leuleuy ka eta kapala rampog rot. Mang, cek kuring ge geus geura balik bae. Ngan kade poho. Naon nu dikedalkeun ku kuring ulah tepi ka dimamorikeun. Yen lamun mamang sabatur-batur masih ku melendang rarampog, teu eureun tina ngaguni sika jalma terus rarampog babadog. Ngaguni sika jalma jeung harta bandana.
Mun eta kapireng ku celik kuring. Ye. Mamang sabalad-balad bakal diperenan. Jakawulung bari neuteup seukeut ka palobah si Kalamarica. Dikitukeun ku Jakawulung teh nu tadina masih Kalamarica masih patangtang petengteng. Tetela jiga nu rada leyur oge hatena. Manehanna rada melenguk. Sarta rada unggut-unggutan manggut tandani ngartieun karena kekecapan ti budak ngora nu neulah Jakawulung. Satuluy nama Jakawulung neruskeun omonganana. Yeuh mang. Kukuring geus rada kajudi. Yen aya hiji nada kamelang dina perkara pakasaban mamang pikeun kulawarga di lembur saupama mamang sabatur-batur areureun tina babadogna rampog. Eta mah teu kudu dipikariwang mang. Loba keneh sumber pakasaban jeung penghasilan nu halal tur hade. Nu kadada kaiga ku mamang sabatur-batur. Pek geura teangan. Mamang jagjag, mamang rosa. Hampura kuring ye. Bisi tindakan kuring rada kaleuwih ka mamang. Hampura kuringnya. Kitu ceuk Jakawulung kalawan bijaksana. Sanggeus kitu mah Jakawulung launa nyampereunkeun leuwih ngadeuketan ka si Kalamarica bari ngasongkeun kampak bogana si Kalamarica. Sanggeus ngareret ka palobah dia hulan kancana. Nu diwalun ku unggeukna eta wanoja. Lalawunan pakarangna teh ditampanan tina leungeun Jakawulung. Bari kedah lisan ka Jakawulung. Mangga den, mangga. Tangtos ku mamang sabatur-batur. Hate kah pola pisan pesan-pesan aden teh bade diestokeun. Jakawulung bungah barang mireng robah na paroman turta hate na si Kalamarica nu teuas alah manan beusi. Jung atuh mang. Hampuranya sekali deui kuring. Kuring teu ngajajabkeun. Lalawunan bae leumpangna. Kitu ceuk Jakawulung. Sakali deui mamang haturkeun nuhun den. Sareng hampunten oge kuring sabatur-batur den istri. Bari ret manehna teh ka dieu wulan kancana. Tiada naon mang. Dihampura mang. Junggera lumaku jigera indit mang. Karunya kanu di lembur. Kitu ceuk dieu wulan kancana. Mitra sanggeus sabaraha nganuhunkeun sarta ngamanggakeun ka Jakawulung jeung dieu wulan kancana. Si Kalamarica kebat cengkat lumampah. Gejlig indit leumpang rada lalaunan. Jakawulung jeung dieu wulan kancana narempokeun inditna eta kapala rampog. Nepi ka mengkol kana palebah jalan satapak katebeh lemburkeun ka beulah kencaeun tangkal Kiara Jangkung. Nu rembet ku kakayon saliara nu nyayeud di eta patempatan. Mitra Sunda nu mulia. Sajungna si kapala rampog. Lalaunan dia hulan kancana neuteub anteb ka Jakawulung. Kalawan hiji rasa helok jeung kareueus nu luar biasa. Bareto mah Jakawulung teh ngan saukur hiji budak rudin turu kuleuheu. Tara ieu make papakean nu alus. Nu inyana teh teu ngabogaan kamampuhan elmu silat kanuragana naon. Kajaba gerakan-gerakan silat nu ala kadarna bae. Tapi kiwari mah jigana Jakawulung geus ngajenggelek jadi saurang jajaka nu kamampuan silat hese diteangan pitandingeunana.
Ngaku naon marga lantaran ieu budak aheng teh. Kitu kira-kira pamikir dia Wulan Kancana mitra. Di pihak liana, jaka wulung netep oge kapalobah dia Wulan Kancana, tetepan kurasa helok nu beda. Eta pamuda teh ngabatin. Yen cenah. Eta mojang nulah dia Wulan Kancana. Bener-bener hiji mojang nu geulis sarta kacida pikayung yuneunana. Panon dia Wulan Kancana jeung jaka wulung silih teuteup. Silih alirkeun kilatan-kilatan rasa nu matak tentrem ka eta dua nonoman. Eta dua rumaja teh sarua pada ratu tutunggulan bakat ku ngarasa bagja kacida. Dua nana jika nu teu paduli deui ka jalma-jalma nu aya di warung di tebeh ditu, nyata warung sangu di eta patempatan. Dia Wulan Kancana antuk namaluk tungkul, bari paromana mah rada semu bareureum. Ulung, hampura kuring sabatur-batur bareto. Kitu ceuk dia Wulan Kancana ku sora nu halon. Oh, tenang naon. Saupama teh kitu mah meureun, kuring oge moal siga kieu. Tembal jaka wulung wijaksana. Satuluyna mah duana jeremping deui pada ngarasakeun hiji kabagjaan nu lain lumayan. Teu lemek teu nyarek. Ngan kapireng pating keresekna angin nu ngahiliwir nebakan dangdaunan dina tatangkalan di eta wewengkon. Wulan. Jadi anjeun teh rek indit ka mana tujuan sebenarnya. Jaka wulung muka deui kedalisan. Samemeh ngawalonan dia Wulan Kancana ngareha panjang. Saacan manehna ngadongengkeun kumaha lalampahana jeung ka mana pamaksudanana. Ulung, kuring sabatur-batur. Ngajalankeun hiji mangsa percobaan ngumbara salila kurang leuwih 2 bulan. Guru kuring sabatur-batur nyata Ki Jayang Sagara. Kakuring sabatur-batur teh masihan hiji pancen. Kakuring oge kalingga jeung ka Watu Ageng. Sangkan pada ngumbara ka wilayah Pakidulan. Lingga Prawata mah ka belah wetan. Sarta Watu Ageng mah ka tebeh kaler. Tah sanggeus 2 bulan. Kuring sabatur-batur teh ditah karumpul deui di hiji lamping Gunung Baribis. Tak kitu ulung. Jaka wulung unggut-unggutan tanda ngartieun. Bener-bener hiji mangsa percobaan lumayan berat na Wulan. Komo deui pikeun mojang ora siga anjeun mah kacida beratna. Karasana teh sora jaka wulung ngandung nada kamelang anu pohara ka eta wanoja. Tapi wulung, dah kitu tugas nu kudu dijalankeun ku kuring sabatur-batur. Jang deui kuring sabatur-batur oge ngajalankeun kalawan sahade-hadena. Saasan papanggih jeung si Kalamari catur ta anak buah nama eueuh gangguan. Jaka wulung imut ngagalenyu. Wulan, tetela anjeun hebat. Dina nyang hareupan jalma-jalma bosongot teh kalawan sahade-hadena. Hebat. Dikitukeun dia Wulan Kancana ngan ukur tungkul bari beungeutna mah rada bareureum. Memang mitra sok kitu jiga nama saupama hiji mojang geulis pameunteuna semu bareureum. Bakal katinggal mingkin nambahan kageulisanana. Tapi hadena teh anjeun mucunghul ngarongheap. Lamun henteu mah duka teuing. Oh, eta mah lain kabeneran atuh Wulan. Dia Wulan Kancana tanggah neuteup ka jaka wulung teu ngartieun kakecapan eta pamuda. Maksud kuring teh kieu Wulan. Ceuk jaka wulung bari nunjuk ka palebah luhur ka langit.
Mantena nu di luhur pasti tos ngatur sakitu rupa. Tagala rupa perkara. Hingga kuring nu kakara mulang ti pakulonan bisa patepung jeung anjeun ulan dina tempat pakalangan tadi. Dia ulan kancana ngan ukur unggek. Kahelokna kajaka wulung mingkin nambahan bae. Dina umur masih kacidang orana. Paling-paling ege sataun leuwih kolot tibatan manehanana. Jaka wulung teh geus bisa mintonkeun hiji kawijaksanaan saurang jalma nu umurna sawawa. Ulan, upama anjeun dina lalampahan ulang mah meunang teu kuring di baturan lalampahana. Jaka ulung neuteup dia hulan kancana kalawan pinuh ku pangharapan disatujuan ku eta mojang. Mitra eta mojang teh sajongjonna mikir nu satuluy mah manehna kedalisan. Jika nama henteu ulung kitu cek dia. Jaka ulung laju kerung tumanya ka dia hulan. Oh henteu kumaha ulan. Dia hulan kancana imut ngabelenyu, manis kacida mitra. Maksud kuring teh teu nolak ulung. Kitu cek dia hulan. Kerutan dina halis jaka ulung ge sirna sagancangna. Kumanehanana irung dia hulan kancana teh diciwit bakat ku gemes naker. Tandaning hiji kanyaa. Jalma-jalma didinya tinggal lieu ka palebah jaka wulung jeung dia hulan kancana. Tapi eta dua nonoman teh teu mirosea. Mitra Sunda nu mulia. Jaka wulung kalawan dibarengan ku dia hulan kancana maranehna laleumpang lumaku mulang kakalerekeun. Duanana nyukruk jalan pakampungan nu legana teh kurang leuwih 5 lengka nu dijieuna tina batu-batu jeung taneuh. Saurang patani nu tas tatanen panen kalawan hasil panenna ngagunakeun gorobag nu ditarik ku munding. Ngalalar ngaliwat di palebah maranehanana. Hasil tanina nu mangrupa pare jeung palawija tetela mucekil pisan. Jalma-jalma liana ge loba nu balawiri ngaliwatan eta jalan. Memang eta jalan teh lumayan ramena ku nu patali marga. Kocap dina palebah pengkolan di hiji parapatan. Eta dua nonoman teh nempuh jalan anu lempeng. Eta jalan lempeng teh leuwih tiiseun tibatan anu tadi. Ngan saurang 2 orang jalma nu patali marga di dinya. Eta oge tukang tani huma atawa pahuma. Atau oge jalma nu kakara balik ngahurun suruh ti leuweung. Maranehna memang sakuduna leumpang ngaliwatan sisi leuweung. Tur mentasan hiji mumunggang pasir nu mangrupa jalan nu pangdeuketna ka tebeh kalerekeun. Tapi eta hal lain masalah pikeun maranehanana. Maranehanana teh para nonoman nu geus kaasah ngalumbara ka leuweung-leuweung, ka pagunungan-pagunungan, ngaliwatan gawir-gawir nu jarungkrang tur lungkawing, sarta patempatan-patempatan liana nu arang langka kasaba ku manusia. Dia bulan kancana bener-bener ngarasa tenang lempang dibarengan ku jaka wulung. Kitu deui jaka wulung. Manehna ge sarua bungahna bisa maturan eta mojang. Dunya di sakuling bungkingna nu sing sarua hejo katingalna teh leuwih endah. Dunya nu siga boga maranehna duaan. Nulian macenah mitra ngan sakadar ngalalajoan.
Di hiji wewengkon di eta pilemburan saacan maranehna lumaku ka pelebah pasisian rek nempuh jalan jajahan. Dak dumadak eta kaendahan teh kaguna sika ku hiji sora handaruan. Hiat! Corelatna sajirim awak manusia nu ngablesat naraja ngalayang ti belah katuhun Jakawulung. Jakawulung ngaranjug lain lumayan lantaran mana sama sekali teu boga hiji pangjudi kana eta panarajang. Manehna mah pogot pisan pagutreng jeung dia hulan kancana ku kituna jadi kurang dina kawaspadaanana. Jakawulung ngan masangkeun leungeuna kalawan tanpa sadar. Ngan ngandelkeun naluri wungkul nyata pikeun ngamankeun dirina tina panarajang bongo. Jeung nu utamana mah manehna ngarasa melangka cida yen eta panarajang teh sasatna ditujukeun ka dia wulan kancana. Satuluyna mah kapireng sora nu tadi kandaruan. Hiat! Hiat! Sarta Jakawulung ngarasa seolah-olah leungeunna dihantem ku sarupa kai besi. Jakawulung kadorong mundur sabara lengkah tapi kalawan cepet naker. Sagancangna manehna nyiapkeun dirina pikeun ngajaga sagala kamungkinan dina satiap panarajang susulan. Jigana eta jalma nu narajang ti bongohna teu ngagunakeun sapuan sukuna nu belah katuhu. Tapi manehna oge kadorong mundur kurang leuwih 3 lengkah. Beungeutna eta jalma nu narajang teh nganung hiji amarah nu pohara beureum semu beureum ngadaun wera. Barang ditenan jalma anyar pinanggi nu datang narajang kitu bae ka Jakawulung. Jakawulung ngarasa ngaranjug lain lumayan. Kitu deui dia hulan kancana mah ampir nyorowok lantaran kaget lewat saking. Ku kadatangan eta jawara ngoraliana nu ngadiuskeun panarajang nu lain bantrak-bantrakeun ka Jakawulung. Nu lamun teu digiwarkeun ku Jakawulung, inang tu bakal ngabalukarkeun hiji kaayaan nu teu dipiharep ku eta dua nonoman. Mitra Sunda nu mulia, kinten-kinten saha nu narajang ku jurus-jurus rongkah nu neulah gagak rimang? Insyaallah sanes waktos wang cobi teraskeun deui. Enjing pageto insyaallah diteraskeun deui. Hapunten kana samudaya kalepatan sareng kakirangan-kakirangana. Hatur nuhun kana perhatosan mitra-mitra sadayana. Pamugia ageng manfaat kanggo urang sadayana sareng urang sadayana sapapaosna di tangtayungan sareng dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Sumangga mitra Sunda nu mulia. Mitra Pasundan, cag heula rupina sakitu heula mitra. Insyaallah sanes waktos wang cobi teraskeun deui. Serial Silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan, kalayan naskah Sunda ku Kang Soni Maulana sareng Kang Asep. Hapunten kana samudaya kalepatan sinareng kehilafanana. Mudah-mudahan kagungan manfaat anu ageng.
Sumangga Mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.